kebon sablag-ablag cabe 7 hektar nu 6 hektar setengah nu tatangga anu saparapat nu dulur nu urang mah 2 pengki bisa diadakeun deh. Iya ya, jadi sodagar cabe. Nini meli sapatu dipake narajang tembok mimi keur nyeri huntu udang sare aya nu nyabok. Nini nyeri huntu anu nyabok deui. Telang geus amat anu nyabok nya. Aya bae. Alah. Aing menahan ya tiis cuacana nya. Ka Bekasi tuluy ka Ciawi jangan lupa ke kota Cilegon aki-aki hayangeun ngopi ku incuna ya dibere bahigon eta bolon teh incunanya pot di kitu kan akina meli pancong kacilangkahan meli rebab ya rek dijajarkeun aya bencong keur mamarahan sabab ku aing ya dek diwadalkeun. Pot diwadalkeun gitu batur udah menanti ngamuk-amukan dilepehkeun moal eta ku jurignya paiteun meureun jurigna ge geureun. Cari pacar mati dia ya sugan bae anu ngait ya. Wih, iya mah. Budak Cina. King Ailing. Tapi lamun aing nganjang kumaha ngomongna nya ka Cina mah nya. Halo. Li tong pang ti saena cinta sesea. Hoai ni. Tawo. Nyari letah aing ngomong jeung kitu mah. Moal bener ya mah. Ulah ganti. Tah. Siti Aisyah. Siti Khadijah, Malaysia ya mah. Tapi kumaha ngomongna deui nya. Halo. Apa awak buat nih? Tah, bisa kitu mah ya. Halo. Apa awak cakap nih? Tapi arengap keneh bae. Mau endah ya mah. Boga ya. Ayo nengen lain deui. Rahayu Putri tah Bandung. Wow. Tapi aya nomor telepon aya ge ya, na Facebookna ya. Aya tah. Rahayu Putri Bandung kumaha ngomongna nya? Kayak di telepon ku urang lah. Kudu latihan heula kan. Sebabna urang Bandung mah lemes cenah ge urang etan mah. Halo Put. Nuju naon sia kehead?
tapi tepantesnya. Hoyong nyarios sareng sia aku mulai endahnya. Tapi kayak gue nek ditelepon iraha ge. Jika nama aktif nomorna ieu si Putri orang Bandung. Si teh orang Bandung. Teu tiasa nyariosna. Aing mah abdi. Biar teh ngares urang Bandung. Ngajajal di telepon wae urang dah. Aya merenya. Aktif moal ya. Mana suara nanya? Nah, asup ya juga nama ya. Asup ya asup. Saha ieu nyate nu nelpon? Tapi da terkenal nomorna. Dikareman deui. Tapi foto-foto nama waas pisan ieu di mananya? Kalau lah, terkenal. Terbobos siang, kan we lah. Kayak ditelepon deh wah. Menang ka bogoh anyar deh kan ieu mah ya. Di save heula ieu Rahayu Putri. Ditelepon deh engke ku Putri. Penting telepon. Ku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari, akan kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Betul tangga, betul tangga, betul. Penting mah telepon kasih Putri. Kudu rajin dangdan sekali lagi supaya fresh. Pada cepel ya minyak rambutnya ya. Cepel ge cepel. Sugan baik, bobogan jeung maneh nage cepel. Lumayan pannya. Tenang Putri, kini telepon ku Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Haredang, 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 panas, panas, panas. Kosmetik mah juga kieu. Wal mata guksak kena bener. Dilembur ngaranna ge. Tenang Putri. Yang penting ku di telepon. Geus pres kieu, cikici, piki-piki. Pokona mah. Ngobrol bae ka Putri mah.